Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena pencinta cerita Sunda tanami dongeng Sunda versi Mang Dina Mara. Kumaha daramang dengan ieu sahabat di mana bae alamatna. Mudah-mudahan sareng rehatnya wargi Selena eta bisa nu dipihara musim kuring siang kalayan nongi. Wargi Selena jeung ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian anu ka-30 kanggo dinten ieu. Hanca urang katunda bagian nuka 28 dinten kamari urang masih nyarioskeun kayaan Sarip anu aya di Akim Murdasim teh aya. Arek munjung dewa ya. Teu kapok-kapok ke Saripnya wargi sadayana. Tagu malajeng naik carita mangawuri jeung ngadamkeun eta ngadang landung pang babarahmana. Kieu sanyana majang di dieu mah beda jeung anu lian teh, beda jeung kaki karsid. Di dieu mah berat syaratna sabab ujang kudu bisa mayar caos satahun sakali. Lamun teu bisa awak ujang diarah. Tah kulantaran kitu pikeun nyumponan caos munggaran kudu asak janji. Nah harek saumur kored saumur boled saanggis imah saberes macul atawa sakumaha tah kudu asak ti ayeuna engke kuaki disebutkeun di ditu can ngartos maksudna ki nah kumaha eta teh cik Sarip kieu ujang engke ujang terek dideheuskeun ku aki ka Kangjeng Ratu engke ku aki diijabkeun yen ujang teh boga kasanggupan mayar caos munggaran teh saumur boled upamana. Lamun ujang melak boled sarta geus dikali tah di dinya bakal aya nu nagih sarta ku ujang ku dibayar. Lamun teu dibayar ujang anu bakal dibawa. Dah gitu contohna peke pikir-pikir heula harek sakumaha lilana kumaha pami 10 tahun ulah make tahun jeung bulan moal ditarima kumaha mun saanggeus imah peko ae ari bisa mah ngan ujang kudu waspada ari aki mangabejaan we ka ujang lamun nyeun imah ulah dianggeuskeun bisi datang nu nagih tah gitunya mangga ki kahartos ari kitu mah lajeng kumaha syarat sejena tah syarat sejena teh kieu lamun caos nu kahiji geus kacumponan saterusna mah kudu mayar caos teh satahun sakali lamun teu kacumponan jiwa ujang nu bakal dicokot dipapagkeun dibawa ka Pulau Majeti. Tak kitu syaratna mah babari jang ari ngeunaan tujuan ujang ulah salempang 2 bulan ge moal buru ngaburingkal geura peke asaan. Nuhun atuh ki mangga abdi anteur ka makam hayu urang jajabkeun ku aki sarta ujang ulah loba carita kajaba lamun ditanya eta mah kudu dijawab ngan ngajawabna kudu ati-ati bisi rugi ka haripna. Yuk urang indi mangga ki sanggeus tarapti sarta sasajen geus beres Sarip jeung Akim Murdasim teh ngajugjug ka hiji tempat nu pernahna diponclot hiji pasir eta pasir eueuh tatangkalan kabeh batu manipating jungkiring sroga hiji tempat di dinya aya palataran batu kira-kira 10 tumbak pasagi. Terus aya batu ngariung 7 di tengahna aya liang sagede telebung gek Akim Murdasim diuk di dinya sarta Sarip oge harita teh nurutan. Haseup menyan mimiti mulek
Barabat aki kuncen babakti cenah ngendalkeun pamuka lawang. Plak pingping sarip ditepak, reup sarip teh beureum. Delila ditepak deui berai bentak tetempuan geus robah. Didinya lain gunung batu tapi nagara nu kacida gedena sagala rupana sing sarua agreng. Uluh, ieu teh nagara naon ki? Ieu teh Pulau Majeti teh apan? Nya di dia pisannya Kerawati nak dewa tak cengkar teh. Ngan ayeuna mangis teu aya. Nu aya tinggal selerna. Gerang ke patepung jeung ujang yuk urang ka karaton ayeuna mah. Kutan teh kitu ki. Terus duanana leumpang mah pajalan gede anu lempeng kencak atuh loba imah galede jeung jangkung. Tapi jempling. Jiga taya nu mesian. Nya akhirna Aki Murdasim jeung Sarip tarepi kanu dituju anjog ka hareupeun karaton anu lawangna dijaga ku gulang-gulang sadua-dua. Amit Aki sejang ngadeuheusan ka Kangjeng Ratu. Ceuk Aki Murdasim harita ka gulang-gulang. Ari gulang-gulang ukur manggut panonna melotot ka Sarip tapi lain melotot ambek da memang bakatna bolotot. Na jelema teh gede-gede teuing. Eta butungna meni sagede buyung. Matana sagede jengkol. Buta teh kitu. Ceuk Sarip harita terus lempang nuturkeun Aki Murdasim anu abus ka karaton. Bareng geus nepi ka jero, Aki Murdasim gengsor teu wanian cicunggah ka tempat ratu. Sarip nurutan gengsor bari panonna rurat rewet nempuan kaahengan di eta karaton. Sanggeus merenah gek diuk ngarendeng. Aki Murdasim ngeluk tungkul ari Sarip mah luak liuk bae. Keur kitu jerig sadaya nu lempang. Alkatip nu didiukan teh asa eundur. Nya pugu bae Sarip teh mani reuaseun, manina luak liuk ka kenca jeung ka katuhu sarta ret harita kana kursi anu gedena sarua jeung delman. Buset eta kursi mani badag kitu. Na paranti diuk sahanya. Ceuk Sarip dina hatena molohok kana kursi nu hurung herang ditaretes emas inten. Suku kursi diukir panyarayan dianana make buludru hideung. Jol aya nu datang Ratu Buta Hejo nu make makuta. Sihungna rangeteng, leungeunna bebereu hilang. Pigeulangna make gelang sagede leungeun orok, hideung ditaretes emas. Barang Jol oge jug-jug seuri. Seranahan daruan matak muringkak bulu punduk. Atuh bugu Sarip teh mani ngadeg-deg awakna asa beuki ngalitikan. Sewak nempo Ratu Buta anu sakitu gedena. Gek diuk dina kursi ngajegang da bugu heurin ku beuteung anu namrub sagede kancah. Murdasim, aya naon sialos-los ka dieu? Ratu Buta buncelik matana mureleng ka Aki Murdasim. Cong si Aki teh nyembah geus kitu kakara nyarita. Nun Gusti hapunten kasuhun ieu teh. Abdi teh kumaha wantun ngaganggu ngagaruakeun ka salira ieu teh. Bilih Gusti rengat galih mugi kersa ngahapunten. Margi abdi teh rumaos tos ngabaribinan ka salira Gusti ieu teh. Ceuk Aki Murdasim bangun ajrihna kana. Ka Ratu Buta Hejo teh kawas ka pangehan wae. Teu ngaganggu ka kami. Bogra nyarita laya perlu naon ka kami dem. Ratu Buta ngajegang pingpingna buluan mandi ramokbok. Pangna abdi kumawantun teh. Abdi teh kawakilan teh Kujang Sarip nu hoyong ngadeuheusan ka salira dampal Gusti. Nanging anjeunna henteu wantun nyalira. Lajeng mundut dianteur ka abdi kitu maksudna mah can kaharti
Nakumaha maksudna semuon seperti nu parantos kitu wae sun. Sing bener ngomongna bejakeun sing jelas sebab kami tengarti kana kahayang si Sarip can nyaho kana cita-citana nah hayang kumaha manehna hayang bunghar hayang naik pangkat hayang loba duit atau hayang naon pokokna caritakeun semuhun palai seueur harta banda sakumaha umumna nu dipikapalai ku urang manusia tak kistu Gusti jadi hayang beunghar telepat kitu pisan Gusti geus dibejakeun syarat-syaratna barantos pisan sun kalayan yang man pisan ari pokona mah asal kapalaina tiasa kahontal perkawis pamundut mah tangtos bade dicaosan jika Ki Murdasim nerangkeun tujuan Sarip nu hayang beunghar teh ku kami ditedunan ngan kami hayang ngadenge kasanggupan na sanggup sakumaha waktuna sabungke mun maneh geus laksana jadi jalma beunghar kami rek minta panarima di maneh. Ratu Buta teh harita neuteup ka Sarip kumisna jiga hirup panonna mani bolotot atuh Sarip teh gempeur jantung ngaledak ratu sieun nempon molotot kana dirina ulah gempeur jang ada moalna naon moal peke sebutkeun naharek sakumaha waktuna sing inget teh kana imah cik Ki Murdasim ngaharewot ngieutan ka Sarip semuhun Gusti abdi teh wantu nyaosan sareng saimah jadi maneh rek nyieun imahnya semuhun upami imah parantos sareng se mangga abdi tagih kitu cik Sarip rada teteg ayeuna mah bisa cacarita jeung Ratu Buta ku kami dibere sarta sakahayang maneh rek ditedunan ulah cang caya jeung ulah hariwang di kami masa galaya boro-boro hayang duit sanajan hayang emas intan jadi dia mah balatak tuh sagunung emas sagunung perak sagunung inten sagunung mutiara moal aya kakuranganan tapi kade lamun sia hayang nu kitu kudu ingat kana pamulang dari mana lamun teh ingat maneh bakal dicokot ku kamu cik jawab sanggup cek eta Ratu Buta bari edeg panonna bolotot muraleng ka Sarip mangga abdi sanggem ngajalankeun sagala rupi syarat-syaratna asal sagala rupi kahayung abdi tiasa kacumponan rek dicumponan jungaina geura balik keur oleh-oleh meminta ka si Murdasim di mahna geus loba sia ulah bulak balik ka dieu cukup sakali ayeuna jeung sakali engke anu pamungkas mangga usi mangga Sarip mani atoheun sebab kahayangna disanggupan atuh geus kitu mah Ki Murdasim nu nganteurna amitan ka Ratu Buta teh sanggeus nyembah matalus gengsor mundur bari teu waleh mandu da sieun teu disebut sopan meureun sanggeus nempi kana teras karaton duanana kakara cengkat terus kaluar ti karaton balik ninggalkeun negara buta barang nepi ka tapal wates Ki Murdasim mapatkeun di jampena sangkan bisa balik deui ka alam manusia reup kayaan di dinya jadi poek tapi teu lagi saang deui
Sarip ngarahuh narik napas jero. Lantaran tetempuan geus robah deui aya di Gunung Batu urut tadi basa datang. Ari geus kieu terusna kumaha Ki? Ceuk Sarip. Nya urang ka imah Aki bae ayeuna mah. Urang ngaso heula bari barang dahar. Da meureun ujang teh lapar. Ongko Aki teh geus sayang dahar yeuh. Da puguh ti isuk can kararaban sangu. Mangga kitu ge Ki, ngan abdi hayang buru-buru mulang teh. Melang ka pamajikan bisa dipuheun, eugae. Da teu kitu ge kudu balik. Maksud lagi teh kieu. Kudu buru-buru balik. Ngan kade mun geus datang ka imah kudu iatna. Unggal malam Salasa jeung Jumaah nya kudu nyuguh. Sadiakeun sasajen sapuratina. Tambahan ku daging atah kira-kira 5 kilo. Jeung diulah kaget mun ka imah aya nu datang. Sabab eta teh anu nganteuran duit ka ujang. Mata kungal malam Salasa jeung Jumaah teh ulah alat nyuguh. Minangka keur nyuguhan tukang nganteuran. Aduh, na make kudu didagingan sagala Ki. Jeung dinaha make kudu daging atah. Madak naon mun asakna? Ih, geus kitu we kuduna eta mah. Ulah sok loba tatanya. Daki ge ari ditanya sababna mah. Henteu nyaho atuh. Nya mangga atuh. Abdi bade tumut kana papatah ti Aki. Tikarasa harita srog ka hareupeun imah Ki Murdasim terus arunggah gek dariuk ditepas. Ari Aki Murdasim ngajewang buntalan tina palang dada terus dibikeun ka Sarip. Yang Aki mah teu bisa mahanana naon. Tah ieu bawa minangka keur oleh-oleh. Kade ulah ditempo barangna nya. Tempo manu merena teh. Sebab najan ieu barang goreng tapi gede manuatna. Engke ge bakal karasa ku ujang. Kade sing apiknya nundana. Ulah kapanggih ku budak bisi matak jadi mamalah. Jeung di Aki rek amanat sakali deui omat mun rek nyen imah ulah dianggeuskeun nya. Mangga Ki hatur nuhun kana pewejang ti Aki. Obami kitu mah sagarupina tos beres abdi permios atuh. Sarip narima bungkusan ti Aki Murdasim geus kitu terus munjungan bari nganuhunkeun. Sanggis tarapti mah terus balik bari mawa hate nulubina. Sabgeus lupas tina kabingung bisa menang di pamuntangan. Hate Sarip juga nulinglung percaya keneh kasiluman batan ka bangsa manusia. Ieu teh pangaruh setan nu terus-terusan ngagoda ka Sarip. Sangkan ingkar tina rel anu bener lempeng. Catur di jalana urang kocapkeun geus nepi deui ka imah. Harita teh Aisyah jeung diucih keur digarawe di dapur para pagawe keur ngajalankeun tugasna masing-masing. Sameme Sarip unggah ka imah di para aya nu ngagubrog mata kreuas. Tina langit para mani muruluk kawas aya barang berat anu murag. Puguh bae Aisyah mani ngajenghok. Manina buru-buru ka tengah imah rek neang anu ragrag teh. Tapi di tengah imah teh aya nanaon eueuh barang anu murag. Nah naon ragrag di para teh nya? Jadi imah mah teh aya nu murag. Ceuk Aisyah kanu di dapur. Pok diucih nembalan. Sina diteang ku barudak geura nyai bisi di para aya nanaon.
nya kudu kitu cik naik salah saurang jang. Aisyah nitah ka pagawena sangkan aya nu naik ka para. Adu galacak salah saurang pagawe ka para. Tempat tempo apik pisan. Tapi teu aya nanaon. Terus turun deui laporan ka Aisyah yen teu aya nanaon. Heran naon ulah gerak teh atuh. Piraku ari ucing onaman. Da ngagubragna gejingan nu tarik jeung berat. Aisyah ngauleung mikiran kajadian nu bieu. Jager kitu bus aya nu ka jero atuh mani ngajenghok Aisyah teh. Da teu kadenge tadina. Horeng nu datang teh Sarip geuk diuk dina kursi di tengah imah. Ih geuning Kang Sarip. Da mani teu ngomong-ngomong atuh Kang, ada luas kan di imah. Cek Aisyah ngegelendeng hatena ngarasa heran sabab salakina bat geus datang deui. Akang teh capek sae teh. Yang buru-buru diuk bakat kulung se. Cik menta cain teh ieu ti koro meuni asa gararing yeuh. Hayang nginum. Kitu cek Sarip ngusapan ti koro api-api tuhureun. Ari Aisyah teu talangke terus ka dapur rek nyokot cai teh sakalian jeung lalawuhna. Sajongjongan macan aya nu cacarita, harita teh Sarip ngabaheuhai bari ngararasakeun kacapek. Ari Aisyah gawena ngahulang neuteup ka salakina, nu kacirina jiga kalotor jeung lilis. Sanggeus salalila Aisyah nanyakeun, Kumaha nyaba teh Kang? Aya hasilna atawa henteu? Kiai mana anu didatangan ku akang teh? Nyai, akang teh teu tulus masantren. Sabab inget wae kalembur. Eta ge ari jeung ajengan mah patepung tapi teu ngebrehkeun niat yen rek masantren. Sapikiran can teger. Tapi najan kitu ge ari kahayang mah geus panteng yen akang rek jadi jalma bener, moal kawas anu geus-geus. Ongko akang teh aya anu mamagahan, magarkeun teh teu kudu ngider kanu jauh sabab sagala rupa geus nyampak di imah. Usaha we kari nuluykeun, pamuntangan kari ngadatangan. Pikeun pakumaha geus aya nyatana Aisyah. Da kulantaran kitu akang teh nya kapaksa we balik deui. Pokona mah pikiran geus teteg niat geus hade. Kitu cenah ceuk Sarip bari terus nginum, ngomongna ngabohong da sieun kanyahoan ku Aisyah. Sedengkeun Aisyah percaya we ka salaki teh da tih lagi geus babalik pikir geus ngarumasakeun salah. Nya kajen atuh ari kitu mah Kang. Ngan akang ulah kaget. Di dieu teh tas aya karuas Kang. Malah mah salembur cilaka kabeh. Nah aya naon kitu usah? Sarip curinghak reuwaseun. Lauk sabalong be aku sero Kang. Pare di sawah be aku beurit. Tangkal peuteuy nu di kebon lungkad. Tangkal kalapa di sisi sawah pareungas. Nah kunaon make kitunya? Sarerea eta teh sah? Sarerea Kang. Teh anu kaliwat. Sarerea ge karugian. Tak kulantaran kitu kade ulah nyalahkeun sasaha sabab lain urang ngungkul. Ceuk Aisyah manehna sieun katudingan ku Sarip. Bisi magarkeun teu bisa nguruskeun harta. Ari Sarip teh nembalan, manehna inget kana lalakon nu teu heula. Inget kana ancaman ti jin setra kalatea. Nu geus nyaritakeun yen arek males pati ka urang lembur. Nah kala ngahuleung Kang. Teu kaget akang masah. Sabab geus nyaho ti samemehna. Ayeuna akang rek balaka nya. Moal rek nyimbutan usia da kitu ge geus kanyahoan ku Aisyah. Oray nu dipaehan ku urang dieu teh sanya nama Ipri pamuntangan akang eta teh. Nya manehna pisan nu mereka beungharan teh taina aya kajadian kitu asa pantes pisan. Da meureun manehna teh nyeri hate asa disapirakeun ku urang. Nu matak harta pamere manehna kabeh ge dicokot deui. Tah kitu eta teh sah. Oh kitu nyakeun wae atuh ari kitu mah mending ge leungit deui ngarabanda urang teu kacampuran ku banda siluman.
kuring hayang lugina hayang bersih ulah kacampuran barang haram tapi ngese ayeuna mah jadi ulah mikiran teh kabeungaran mending ge urang usaha sabiasa da rezeki mah teu oleh aya asal urang nawe usaha nya bener sah akang mah satuju pisan eta teh kitu ceuk Sarip jigan nyabai padahal balikna ka imah teh geus mawa dirurujit malah ayeuna mah leuwih parna batan bareto sabab sasat mawa ancaman keur kulawarga. Gancang ngacarita Sarip jeung Aisyah babarengan di usaha. Dina waktu nu singkat, harta banda Sarip geus ngajol deui, pepelakan beda jeung batur, aralus jeung unggal panen untung bae. Dagang babari payu deui nu kitu nu kieu ge teu oleh jadi duit. Atuh urang lembur teh geus teu kaget deui. Sabab Sarip teh memang geus kaceruk jalma beunghar. Nu akhirna kabeungharan Sarip teh kadenge ku Tarji nu bareto mindeng nganyerikeun ka Sarip. Jeung dibet diparengkeun harta Tarji mah molosot. Atuh beki lila teh beki orot sabab daganganna mindeng rugi mimitina mah disaprak manehna asup ka rumah sakit teh. Jadi moal dagang da beak dipake ngubaran teh. Dina hiji poe Tarji inget ka Sarip nu kadengena geus beunghar. Terus badami jeung pamajikanana nu putusanana Tarji rek nginjem duit ka Sarip keur nambahan modal cenah. Pamajikanana satujueun atuh terus Tarji indit nepungan Sarip. Ku Sarip ditarima kalayan someah ngaku dulur jiga sasari. Kuring teh bunga anu taya papadana sabab kadatangan ku akang nu geus lila tara tepung. Syukur ari akang daek unggah mah kuring teh asa nambahan di baraya. Pegra barang dahar heula Kang. Kenelah ngobrol lain-lain mangke. Ceuk Sarip dareh denaker teu nembongkeun sifat goreng. Nuhun Rip nuhun. Akang mah sok era sorangan ari kieu teh. Sabab akang mah rumasa goreng hate. Anu enggeus-enggeus mah sok ngahina ka Sarip. Malah mah kungsi boga niat teu hade. Nu akhirna akang sorangan rugina. Duit modal beak dipake biaya ka rumah sakit. Nu akhirna usaha teh nyirorot matak sedih. Ceuk Tarji ngarumasakeun salah ayeuna mah teu bisa ngabuni-buni. Ulah mikiran geus kaliwat Kang, kenelah nu geus manggeus da geus pikiran mangsa ayeuna jeung mangsa nu bakal datang. Lalakon ka tukang-tukang ngajieun pangajaran, kenambahan luang jeung pangalaman. Ayeuna kala diajak ngawadul kuring teh poe teh can nanyakeun pamaksudang. Kumaha maksud akang teh nu sanyana? Nahangan sakadar nganjang atawa aya niat sejena? Kitu ceuk Sarip dariana keur hayang buru-buru nyaho kana maksud Tarji. Atuh Tarji atohun sabab asa di jalanan pok ngajawab. Kieu sanyana marip, akang teh erana mana taku ngarumasakeun gede dosa jeung kasalahan ka Sarip. Tapi teu kituna da geuning manusa mah sok aya robahna keuna ku awah gingsir teh. Bareto akang nu lanjung Sarip nu ripuh. Ari ayeuna sabalikna akang nu ripuh Sarip anu majuna. Akang teh milu bunga, milu bagja sabab menjadi adi aya dina kamajuan. Ngan akang jadi era sabab rek unjam injem teh kagok. Ngingetkeun zaman anu geus kaliwat. Ceuk Tarji masih canpok ari nepikeun maksud nama era keneh. Ih Kang, soalna eta mah teu kudu dicaturkeun deui da memang geus kitu kuduna. Aya paribasa zaman teh muter, nu ti luhur jadi dihanap, nu dihanap jadi di luhur. Eta mah geus hukum alam. Jadi teu kudu kaget, sabab geus kitu biasana. Taina gerapok caritakeun rek naon? Rek nginjem duit akang terip. Rek nambahan modal usaha. Sabab nu bareto beak ku biaya ka rumah sakit. Jeung di aneh usaha teh asa paredaina mah. Langganan loba nu ngaleor. Munding jadi hese neanganana. Anu geus mah kalakah dijualan ka batur geuning. Tah kitu Rip eta teh. Ceuk Tarji terang-terangan. Sabaraha teh butuhna Kang? Saeutik. Paling ge 200.000 Rip. Butuh ayeuna atawa iraha teh.
Sarip teriuk-riuk maneh namah telebareun di injeman duit sakitu mah. Nyamun aya mah hayang ayeuna, tapi ari can barang mah teu naon lah isuk page toge. Da ayeuna mah akang nage lalu sakene can kuat ngiderna ieu teh. Ari butuh ayeuna mah nya bawa we ayeuna da duit mah geus aya jeung deui ku kuring mah teu kudu make bunga atawa renten lah. Peke lah pake sakumaha dipimaksud ngan syaratna sarupa kulantaran ikrarna nginjem kapaksa akang teh kudu mulangkeun sakitu we Kang. Syukur ari kitu marip, tapi sabaraha bulan ieu mare waktu ka akang? Nah usum bare nah 4 atawa 6 bulan moal mere patika patokan kuring mah. Pokona mun geus aya mah pulangkeun wae. Ari can aya mah najan sataun ge teu naon. Nuhun atuh Rip, nuhun pisan ari kitu mah. Muga-muga we usaha akang sing haneut di cara bareto. Ulah rugi jeung rugi wae. Cek Tarji atuhun pisan sababaraek aya nu mere modal. Ari Sarip abu seula ka imah nepungan Aisyah nu keur ngaputan baju anu soeh. Sarip harita bebeja ka Aisyah. Yen aya Tarji nyata arek nginjem duit. Aisyah mah tetela teu bibilueun ka salakina arek kitu rek ieu ge mangsa bodoh. Nya berewe ari parang aya mah Kang atuh. Kitu jawabna. Aya duit marek dibere nginjem ku akang teh karunya. Nya pek wae. Sanggeus meunang ka salujuan ti Aisyah, Sarip asup ka kamarna nyokot duit 200.000. Geus kitu biji dinyampeurkeun ka Tarji anu harita keur ngalihak ngadaharan goreng pisang. Tah hitung di Kang 200.000 tah. Ceuk Sarip bari nunda duit dina meja hareupeun Tarji. Atuh mah dicuring hak Tarji teh. Nampo duit gede teh asa waas. Nuhun Rip, nuhun. Keun urang bilang deui. Tarji ngarabu duit terus dibilang apik pisan, tetela jejeg 200.000 rupiah. Geus kana saku bari nyarita. Jejeg Rip, akang tarima duit, muga-muga sing jadi ngarekahan sangkan usaha akang maju deui. Keun mun geus aya mah tangtu buru-buru dibayar. Ulah hariwang Kang lah. Peke we lah pake sing mangpaat. Sugurip katarima kanya Sarip ka akang. Sanggeus narima duit mah Tarji teh teu lila deui terus amitan leos balik bari mawa hate nu gumbira sabab pinjem duit ka Sarip teu hese dibere sacukupna. Satuluyna Tarji ngajalankeun di usahana ngagunakeun modal meunang nginjem ti Sarip teh. Ari Sarip bandana beuki ngalobaan duit teh jiga maruragan ti langit. Tahun kadua ti saprak datang ka Pulau Majeti geus bisa ngaganti imah deui. Ayeuna mah imah gedong manis sigrong leuwih gede batan bareto. Ngan aneh imahna teh teu dianggeuskeun. Aya sabagian nu can anggeus da pugu dihaja. Eta ge Aisyah mah teu satujueun sabab ngewa ka tempona. Tapi Sarip keukeuh moal nganggeuskeun sabab inget kana janji teh. Dina hiji poe Sarip teh inget kana bubungkusan ti Aki Mor Dasim teh. Kaparengan Aisyah keur eueuh da keur nagihan ka ranjeng cenah. Sarip harita muka bungkusan barang bereh maninga jenghok. Lantaran eusina teh asiwung jeung boeh. Pugu bayah teh Sarip ngagetar teu ngarti kana tujuan Aki Mor Dasim. Aih. Nah aki teh bet mere oleh-oleh nu kieu ieu. Mun dibuka ti bareto matang tu moal dibawa dialungkeun ka walungan. Tapi kumaha lamun jadi mamalah nya. Apa lain teh geus janji. Barek nurut kana papatahna. Keunai Alek diampihan mah ieu. Suganan moal nanaon. Ceuk Sarip bari terus mungkus di boeh jeung asiwung. Beus kana peti anu geus dikunci pageuh tara aya nu wani muka iwal ti manehna mah. Disaprak muka boeh teh pikiran Sarip jadi mindeng malaweung. Ingat wae kana waktosna wargi sadena teh nya kapan. Lupina dipungkas dicekapeun bikeun ka dieu heula
Cerita Sunda dina judul Sedibelaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian anu ka-30. Manggi cerita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan atuh lajengna Sedibelaan bagian anu ka-31. Insyaallah dina waktu sami enjing pamugi urang sadaya tiasa ditepangdangkeun deui. Sakali deui mangina marang ngahaturkeun nuhun kepada sanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.